أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. Abdi atos maca dina ayat suci, sadayana makhluk eta bakal mati, nyawa bakal lepas tina diri abdi, pisah raga badan sareng anak istri, pisah raga badan sareng kulawargi, dulur sarerea ukur nyeng cerikan, sabab poe eta bakal papisahan, anak istri salah kita bisanan, harta sareng banda oge kapangkatan, dulur jeung baraya teu bisa nulungan. Abdi tos ngajepat cicing teu ngapan, baju sareng perhiasan dibukaan, sabab raga abdi bade dimandian, tos diberesihan, dibungkus ku kapan, sadaya ngaradeg bade nyarolatan. Abdi dipindahkeun teras diasupkeun kana pasaran, tuluy digolerkeun, turubna pasaran tuluy ditutupkeun, teras digarotong bade dianterkeun kana liang kubur nu tos disiapkeun. Abdi diasupkeun kana pakuburan, tuluy digolerkeun nasang keredongan. Abdi jejeritan taya nu nembalan, kalah dipadungan teras diurugan, bari ditincakan
abdi dipadetan. Palapah Kamboja teras ditancapkeun di luhureun kubur abdi dipelakeun batu nisan lebah sirah jeung tunjangan cai dikucurkeun kembang diaurkeun abdi nu dikubur ukur ningalikeun eungap sareng poek mimiti karasa hoyong ningal curug oge teu bisa ngesang ngucur panasna luar biasa hareudang bayeung ku abdi karasa kaduhung hanjakal kakarek rumasa di luhur kakuping beres nu nalkinan anu eusinaka mayit mapatahan di akhiran doa bari diaminan sadaya ninggalkeun ka abdi sorangan dulur jeung baraya henteu ngarencangan keung sareng poek mimiti karasa sabab waktu hirup seueur nyieun dosa sombong jeung bedegong kapada manusia ngupat kaawonan dianggap biasa laku lampah salah asal teu dosa duh Gusti nu agung abdi sejatobat mugi tebih tina dosa jeung maksiat hoyong dipasihan ilmu nu manfaat abdi ngaharepkeun hirup kenging rahmat salam